Lu hiji kesel, engke kesel geus. Kita badi jadi jama anu jujur, anu soleh, terbager gitu. Selamat datang di episode 59. Selamat menyaksikan. Kerbahagia orang. Karek diperpanjang kontrak deh. Karena coklat mau emang aja nya. Yeuh, tuh. Ulah sok cuka cokot barang batur. Ulah nurutan juga si Wawan. Pamali tate cek bapak urang teu meunang kikituan teh tuh. Ulah sok cuka cokot. Maneh hayang disebut panjang leungeun. Geus puguh maneh mah panjang huntu. Kajenting ulah numang ajum lah. Kajenting numang uha. Ya. Bener teu? Heuh, bener. Nya heueuh ieu. Mang ajum ge nu galak, mere rambutan. Loba kasih Wawan. Komodin Mang Uha nu bager. Wih loba. Nya heueuh. Tapi dia mang orang cokot naon? Makana ayeuna lewat ka imahna. Naon anu rek dicokot. Tah, eta Bener teu? Nyap pintar. loba ieu mah euy. Jak, Hah? si anu cincin teh ka mana? Mau ditinggal? Ah, teu nyaho modal meureun tadi ge cungar cingir wae. Oh, paling modal disusu. Aya ge manehna nu ninggalkeun. Tuh, ieu teh marah-marah angkat. Geus we ngaji, geus beurit. Burit. Nah, burit. Geus burit jam 4 kaburu mah. Tuh. Mang Uha geus gaya kitu Rek ka mana nya? Sabar ge. Ya. Amplop. Sapatu roh. Heueuh teh. Wih, halus teh. Sama sapatu jigana hadiahna loba tuh. Si Wawan ge sendal, anu sendal eta loba. Angkat di sepatu. Tentang kana. Loba pisan itu. Itu cakep. Kalau kita hiji-hiji bisi nyaman. Urang heula, urang nyokot nu kenca, maneh nu katuhu. Tuh, bukan. Sapatu oh hiji deui ka mana? Sigana mah kabawa ka jero meureun. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Jadi eueuh kabeh sapatu ka mana ya? Aduh, pasti anu nyokot ieu mah ya. Ku tega-tega teuing eta jalma keur manggeus burit rek kejebut indung budak. Moal jadi ieu mah. Piraku kudu nyeker mah. Hah? Neng, gugah Neng, siang. Sararese kasiangan sekolah.
Tuh. Mana? Jaro. Halus. Tah, panjang umur. Mang Uha datang tuh. Ayo. Tuh, Kak. Kurang daripada itu mimiti. Kami hadiahnya beda. Kami mendidikan loba. Cerdas wanita. Kurang di dia maneh didoakeun sing salamat, sing barokah. Amin. Kami ya. Terus orang mana? Mang. Ya, euy. Hah? Bade ka Cecep. Sanes balik ke Amang ke Yogi itu. Oh, tapi Yogi naon atuh? Jadi kieu Mang. Kita bade jadi jalma anu jujur, anu soleh, Sae. terbager gitu. Jadi iya Mang, kita bade ngawangsulkeun sepatu Amang nu kamari kuntu dicandak sabelah. Oh, iya jadi kumaneh tuh? Ya atuh itu teh. Jadi kumaha Mang? Rambut mana ieu teh? Waduh, mau karung kieu. Naon segala nanyakeun rambutan ha? Emang rek dibere gitu? Ya, dengekeun tuh kumaneh nya. Gara-gara maneh Amang teu jadi tah arek ngantor indung budak ka undangan. Jeung gara-gara maneh oge nya. Amang boga sepatu hiji-hijina. Tempo dibutuhkan rek dipake eueuh. Ayeuna ka mana ke hiji deui? Mang saru Mang. Ulah si Aryo, Rol, ka mana kan? Bohong mang lain ku urang. Ah, ku si entut. Itu. Non ruwet. Panjang. Dilompat. Tuh, ngarah naon coba? Aya nasi dituduh. Hah? Gawean kos gitu. Hampura tuh Mang. Iya tuh. Hampura Amang oge nya. Ayeuna geus emosi, Amang teh keur karesel. Keur maeukeur. Ayeuna buru-buru geus mah sore, arek ngejemput indung budak teu jadi. Sapatu na eueuh, da gara-gara dicokot ku entuy. Ya. Ayeuna mah kieu tuh, ulah sakali-kali deui. Ya. Ulah segala hayang kealusan ditembong-tembongkeun ngarah naon ayeuna nyokot sapatu ayeuna terus dibalikeun deui nya terus hayang diburuhan deui ngarah naon kitu teh lain alus ieu lain kahadean ngarugikeun batur nya kade ulah sakali-kali deui Mohon Mang. dan ngarasakeun mah lain entuy tapi Amang nya Kabur saru. Atuh Mang nya, mari uli heula Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sausnya emak. Amis kesemat. Marmesa di mana ya? Di Biuju. Seueur keneh Kak. Seueur di dieu? Biwa tita aya atos. Aya demen. Ati, kasawah yuk. Berarti naon? Jangan tutut. Wati mah teh resep tutut. Nah bae, ngeuleus raos. Eta we, engke mun tos ngalang, mun tos nyokot, engke dipasikeun ka Mama Wati, terus jeung ka Mama Emang. Mama Wati ge teh resepkeun tutut. Ngantos jeung Mama Emang. Terus jadi Wati ngalakeun kanggo emak? Ngebantuan mah. Ngebantosan. Raos. Aduh, menyeuna. Bau we jeung di dalam. Saekeun ya? Duh, kakak hujan gini Nyi. Iya, mungkin Bapak, ini airnya Bapak. Kasih dulu atuh. Iya. Ah itu bala-balana ya hanet kene ya. Mak, bala-bala, Mak. Ya, Pak. Jam kieu. Ñu hanela di dieu nya Neng ya. Iya, Bapak.
Halo, ngopi bala-bala. Haneut ya. Hujan. Ki, Nah, ki ieu teh Neng aing teh sanes. muhun Neng Ela. Aduh, damang Neng. Enggak damang di. Meni gulisnya. Nya atuh sate ya bapakna. Gelis juga almarhumah ibuna. Nya atuh. Untung nate teh ngarah ka bapakna nya eta. Neng, ke itu mah ibu teh meni pas alitna tani saageng kieu anu mah geus ageng geulis deh. Ari Neng emang libur sakola. Nyuhunkeun libur kobong heula we Bi. Sono ka Bapak, Bibi kumaha kabarna damang? Alhamdulillah bibi mah damang we teh tinggal kieu, damang. Udah cari ke Bibi. Nuhun. Sok atuh ngaleut heula Neng Ela. Ngopi tah bala-bala. Pas di jalan kehujanan tuh. Ngopi Neng Ela tuh bala-bala haneut. Wareg ayeuna tuh sarungan tadi. Kalau hujan kieu geuneunannya. Ieu, Ki, tadi di belah di tumanya panas. Pas bade ka dieu teh panas, di belah kidul di tumah. Nah, ayeuna hujan di dieu. Kadang cuaca teh nya panas, keteh hujan, terus panas deui keteh hujan deui kitu Neng di dieu mah. Iya. Keur usumna digeuneumkeun Ela. Sesuan ge teh gararing Neng keur usum hujan kieu mah. Seusehan naon ari aki di baju getara. Kitu we Neng rasa di dinten lagi kieu mah teh ge acuk nih dilewat ge. Maklum we ada geuning anu nguruskeun. Kudu nguruskeun sorangan. Untung Neng teh di dieu sia. Mun di dieu pasti among teh jeung si Oyo. Jeung si Ojang. Eta mah balangor, ka ibu geus sok kanjukan wae. Untungna Neng ngobong gitu di ditu untung kieu nya di pasantrenkeun gitu. Nya atuh. Di mau jeung si Oyo, si Ojak, balangor sama budak. Ngameh bager, solehah, calakan, matak di pasantrenkeun oge. Ngarah geulis di jiga ibi ge da nuju ngora nama kos Neng gitu, geulis. Ayo nawe kos kieu teh da tos sepuh. Reus rada raat gini na. Urang ngeureun ya. Nya Rahat di mana ki hujan. Mas rada raat atuh sakieu mah leuheung teu ieu teuing, gede teuing. Gedean rasanya. Sabaraha Mak? Sabaraha 200. Sabaraha Nyi tadi Nyi? 2. 2. Iya. Aya atasna ya. Neng hujan kene padahal mah ku ageng hujan lagi. Oh, sakieu mah lumayan lah tebet ieu teuing. Asa agungan ayeuna gitu hujan teh tapi nyaji geus Neng. Hatur nuhun Mak. Ya sama-sama. Ayo, ayo. Kana anak kieu mah. Ah, bade uwi heula. Hujan Neng hujan kene. Ya muhun di. Ayo Nyi, uwi Nyi. Layung dion. Heula, heula. Hujanan geulis aya nama budak teh tiga el. Di dieu mah panas tadi hujan di ditu mah. Bereras. Bu. Eta Tadi ka mana Bella. ya? Iya rek ka warung di ujur rek meser gorengan. Oh, muhun di ditu tapi di pali ditu mah asa aya hujan-hujan gitu dah lagi terus di ditu. Bella di mana? Kah? Bade uwi nembe ti warung di ditu. Ibu, hari ojak tos euy teh acan? Sekolah ajan. Nya ieu tadi ela teh ningali Arul. Terus Nyanak sapatuna Mang Uha. susah. Ningal nyalira ela, tapi jika nama eta teh da dipiwarang ku ojak, Bu. Oh mak ini ojak mah sekolah. Nya, jika nama di ditu kene ojak teh. Tadi ela ningal teh nya nuju diseusulan ku Mang Uha teh terus Arul ge nyumput jika nama ojak ngiring nyumput, Ibu. Maknya dah. Sebutut siapa teh sang suara da tuh ae atuh. Lumayan tadi si emak ya mah ya. Si ayo nya. Assalamualaikum. Salah. Mak, masak naon ada Mak? Mak, cuma ojak lapar ini sekolah. Masak naon? Mak, naon cing wae. Jak marek naros. Bener ojak nyanak sepatu uha.
Henteu. Sepatu Mang Uha naon ajak mata apa? Cek bi elak tadi ka emak. Ah, tuh, mah BLA didangukeun. Henteu ajak mah apa? Mak nya bi elak nggak bohong. Tok ngerakeun. Tadi cenah bi elak ningali jeung Arul cenah ojak. Cing ojak teh geus gede atuh. Kudu era. Kudu ge mah pagahan ka barudak teh. Ngajak ka barudak teh nu bener. Mam sebenarnya seera itu jak. Kan ojak kitu deui. Kitu kumaha emak ojak mah teh magahan teu bener ka barudak mah. Maknya bi elak nggak bohong. Udah mama BLA didangukeun sih ojak karek uy Cik marek nanya ayeuna nu bener. Bener eta teh nyokot sepatu Mauha? Sok jujur ka emak. Henteu mah ojak mah aya emak. Terus terang ka emak sok nyarios ka emak. Henteu mah ojak mah teh nyenak sepatu Mang Uha. Cing kayak marek naruskeun di ka Bella. Bener henteu? Kok Ojak teh. Ngerakeun pisan ieu budak teh. Hidan henteu mak. Mak. Kamana mak lapar mam. Geus ada urang ka si Arul. Ninggalkeun mitnah deui. Manehna boga rencana nama. Naon sih tuh mana teh? Rencana naon? Baru tuh. Heuh kunaon? Juk-juk Awasan saru ka dieu. Masuk teh jelas ngomong ge. Bodoh teh. Soalna saru awas. Iya. Gulu tuh teh banget teh. Jak, Naon yok? naon maneh? Pusing lo. Kesel orang yok. Lu hiji kesel. Engke kesel geus. Ini kunaon sih? Maneh mah teh nyahoun yok. Ya heuh, manehna can cari teh urang nyaho naon? Urang balik sakola dicarekan ku nu urang. Dicarekan. Nanya orang manjarkeun nyokot sepatu Mang Uha. Urang karek balik sakola dicarekan. Iraha maneh maling. Oh, gue orang tuh nyong balik sekolah orang ujuk-ujuk dicarekan ku indung orang. Lain mah disediakeun kadahareun urang. Kalau titah ngaku. Si Arul tah mah jak nyokot sepatu Mang Uha mah. Si Arul. Pira aku tuh. Bener. Si Arul. Mana teh kesel si Arul teh eta? Ngomong jadi teh. Urang dipita ku si Arul. Iraha nyokotna? Kamari, urang tadi. Urang mun carekan ku Mang Uha dipita ku si Arul. Urang teh geus runtong carekan Mang Uha. Tenang tuh, cenah aya urang tenang mah. Carekan cenah kitu. Mana ngomong gitu? Ame mun rambutan loba si Wawan. Eta Pantes wae nya jak. Seura-seuri. Kamari cengar-cengir. Si Anjir, teman-teman orang saraya kabeh. Bener, badi di. Nah, Diukna di dieu. Rek naon ka di Arul? Rek naon ka dieu? teh kunaon? Mana kunaon teh? Amak-amakan ka urang. Geraman, urang carekan Mang Uha dipitna ongko ku maneh. Urang carekan gara-gara maneh. Jadi nyalahkeun urang. Kabur ongko dian. Yang urang kesieun lah kaburna mah. Cuman bukan rencanana. Dih, naon mana ge boga ini. Mana ge heueus cenah heueus na di. Tolong ka urang jak. Barisan dulu pindah dikeun ya. Mau mana lu? Lah ka parase. Situ ya. Sentuh mah pundungan. Aduh, tuh. Ini kena ieu jak ana mah. Naon? Ini kena guyang. Yang Ete. ya. Hayo. Usum-us kijang. Rame nya jak usum. Tuh. Rame tuh guyang si Arul tuh. Ya. Ayo. Ye, tuh. Hai tuh. Ye. Si Arul. Ayo. Baik kijang. Ih, baik. Goyang. Anjir mana kan raja pisan bro. Ih, si Arul. Kemana? Guyang rek nu mah.
Iku ya. Itu orang tua yang dipungut. Nah, Anjaran. mana mah geus oge keur harita. Ya, mana mah. Geus bae. Goyang. Ayo. Goyang. Jangan turun. Turunnya Jak. Jangan tadi yang naik ah. Goyang. Turun we. Goyang. Goyang. Turun aja. Goyang. Turun aja. Jak. 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 Turun Jak. Turun aja. Jak. Turun aja Jak. Jak. Kan manehan mah kan. Jangan ulus ah. Goyang. Waduh, kena. Tarun. Mama ini bisa gila. Itu. Ayo. Relawan si Aruh heula. Hah? Anu ngajakanna si Aruh itu mah. Balakan Aruh. Jak kita ke bawah arus. Tinggalnya tuh arusnya tarik nih. Mana si Aruh? Bukan gue yang kan Arul. Tapi nggak jauhan aja. Aduh! Jak! Mang, itu suara Saka. Tinggal yuk. Mana yang mas? Itu lain tuh ulunnya tuh. Oh, tuh. Arul! Jak! Roh, nah ini roh. Kela, tinggi kela. Bantuan Jak. Jak bantuan tuh mana kan? Roh. Jak benar. Si Aruh paling kuat. Roh. Kela tiris. Aduh. Roh. Tuh. Astagfirullah, di mana tolongan. Atuh Jak, bantuan tuh Jak. Ayo tolongan, ayo si Aruh, ayo dorong. Waduh. Ayo Rojak. Itu, tolongan. Ayo tolongan. Ditanya. Kalau bantuan. Menyakin. Aku rejak teuing atuh aya heureuy teh. Tuluan aja jangan. Tuluan. Ecakeun. Roh. Aduh,
Neng! Wati beri nafas buatan Wati burukan Wati. Mana si Agung pakai yuk. Tong mewek atuh. Lewat. Hanya api-api iya atuh. Tong cerik ngewek era ku kumis. Bahaya tuh coba. Aduh. Lemah anjir. Segera merarewek. Pokoknya sampai jumpa di episode berikutnya.